Duit lo bakene mending dipakai sedekah koing lah di bulan suci Ramadan neangan pahala jeung bekal engke di akhirat. Sedekah naon ya? Bagi-bagi kolak bulan puasa cocok. Pokoknya mah. Subhanallah. Mang Didi nek salat Siap koing disolatkeun naik sia. dan pira aku orang hirip keneh main dik salatkeun bae. Sia sih mentang-mentang aing pake kos kieu dikirana keur salat bae. Atuh emang Mang Didi nek naon make papakean kos kieu? Aing nek meuli kolak subek. Aing nek sedekah berbentuk kolak nek dibagi-bagikeun ku aing ka warga-warga di dieu. Oh, Masya Allah Mang Didin. Seriusan Mang? Atuh serius lah. Keren euy. Waduh. Geus Mang. Urang bae anu meuli keuna jeung purah ngabagi-bagi keuna. Mang Didin mah tinggal duduk manis bae. Sia daek tah. Daek lah. Urang ge hayang boga pahala Mang. Saurua bae jeung ngabantuan ge meunang bae pahala mah. Bener sia bek. Geus. Ya duitna sia balanya ka ditunya. Sakalian ku sia bagi-bagikeun. Siap Mang. Eta duitna 1 juta subek. Cukup meureun. Cukup Mang, tenang. Geus lah ditu. Kabeneran aya sia daek mah. Aing lalu jasad ka obek, betul aing lapar. Payah Mang Didin. Ku lapar be, lapar. Wajar lo subek lapar ge. Karena ge puasa. Urang mah puasa, tilok ngarasa lapar aja Mang. Paling ge sok kaus doang. Atuh sia mah mantak moal ngarasa lapar, subek. Jatuh boga lambung. Teh sia. Modar meureun Mang, aya teu boga lambung mah. Maksudna itulah geura belanja itu. Meuli berapa porsi ge Mang? Sameunangna be. Be aku eta kabeh duit ku sia. Tapi sia ulah ngising-ngising aing bek. Ku sia bere warga-warga di dieu kolakna anu loba. Saimah berena 2 atau 3 porsi mah. Oke, siap. Jeung ulah poho, si Desi wajib dibere bek. Anu lain mah ku sia pilihan bae nya, anu sakirana saha anu hayangeun. Beres Mang. Good. Geus lah ditu. Siap. Be aing ka mana nya? Kan sayang aing geus ganteng-ganteng kieu, dandanan keren. Aduh, minimal kapangi si Desi lah. Manehna supaya tercandu-candu neul aing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jauh bener 1 juta. Kira ini mah bohong gitu. Coba yuk lamun duit aing kabeh. Geus kabeuli meureun aing baju lebaran. Kabeuli moal aing nya tahun ieu baju lebaran. Harap kan sia. Naon met? Lu kemana sih? Sombong amat. Aya aing lewat bae kos teh palid. Aing buru-buru met, aing nek belanja kolak nu loba tita si Botuna. Nek aya acara naon si Batuna? Eta saya meuli kolak loba. Si Botuna nek sedekah kolak met, kolakna nek dibagi-bagikeun ka warga urang di dieu. Boh, hebat amat si Batuna. Met. Yo, sia daek kita meuli kolak ke si Batuna, pasti si aya upahan ho. Henteu met. Alah, piraku upahan tapi sia daek. Aing mah ikhlas met, teu hayang upahna naon ti si Botuna. Sugan be, aing ge menang pahala senajan lain aing anu sedekahna. Geus ge, aing be anu belanjana jeung ngabagi-bagina. Sia. Aing ge menang pahala bek ulah sia bae. Geus sia mah cicing, pahala sia mah geus loba beureun ya. Sedekah duitna. Nah. Beuh, yo, duitna beureum kabeh. Met, serius Jus ya make eta duitnya dibawa kabur eta. Astagfirullah. Bek, inget orang keur puasa sia ulah berburuk sangka bae ka aing. Hook puasa sia bising batal naon gara-gara berburuk sangka ka aing. Astagfirullahalazim. Maaf met, hilap aing. Teu naon bek, santai. Geus gede ditu ge met. Ku sia gara beulikeun. Jual langsung bagikan ya. Rebes wa. Tapi met, si Botuna nitip pesan ka aing. Teh Desi wajib dibere cenah. Aing nu lain mah sakabagianna bae.
Pilih-pilih be ku sia anu bahan layak dibere. Oke, berarti pahala nu ieu ku aing heula nya. Aing be anu berbuat kebaikan sia make bae. Oh, kajen met. Kuari mah orang kudu loba-loba berbuat kebaikan met. Ieu di bulan suci Ramadan. Beuh, gede jasa sih met pahalana. Pasti, apalagi aing di kemerian kolok anu keur puasa. Beuh, pahalana matak gede. Jangan ge kieu, barang siapa anu mereh akan ka jelema keur puasa, maka pahalana seperti jelema anu puasa tersebut tanpa ngurangin saeutik pahalana jelema anu keur puasa eta. Idi, Memet. Keren. Takbir, Met. Tonggus, aing dik belanja heulan. Oke, Met. Geus mabur sih perutna. Dikerop sih lah, ku aing jeung martabak peuting. Enjo, puasa sih es bay, makruh sih puasana. Kumaha ge, jual mun teu loba es mah. Kasiksa mang, puasana beuteung benjo lapar jasa. Oh sih. Malah benjo boga ide, engke sahur benjo hendak minum obat tidur dalapan siki supaya puasana hees be. Udang-udang maghrib kelar omang. Dan gitu carana masih mau hudang maghrib ke hudang-hudang sih dalam kubur, cekekan ku malaikat. Atuh maaf meureun mang benjo. Betul aja kalau bantingin obatna. Oh, berarti benjo overdosa omang. Overdosis benjo, overdosa aja. Oh, eta bela pokona mah. Dak. Sariahan pahala embung. Pahala, Met. Oh. Jadi kieu si Botuna meredutkeun si Subek 300.000. Yo dititah beli kena kolok kabeh. Si Subek mah nita aing. Tapi kieu lagi, Met. Jeung si butuna meuli kolok loba amat sampai 300.000. Jeung kitu kolok loba kitu. Engke eta kolokna tadi bagi-bagikeun kena ka warga cenah. Oh, si Botuna ceritana anak sedekah meureun, sedekah berbagi kolek. Cerdas ya Jo. Menang uang tunai 300.000. Ini serius kalau di menjo? Bohong Benjo. Kok bohong? Eta kusia duaan beli kena kolok kabeh. Yuk bagi-bagiin kusianya. Aing mah sibuk aya pertemuan jeung Mayor Teddy. Geus segera beulikeun. Engke sia dua menang pahala. Sihan pahala embung. Hongus Jo, daripada orang kegiatan. Nah, bener si Adil. Tapi sia ulah pohonnya ima pesan ti si Botuna teh Desi kudu bagian cenah eta nu utamana. Oh, gampang. Anggeus kitu bae nya. Aing gerani rek babur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, tapi benjo mah hulap leuleus. Benjo, ulah-hulap. Iya, duit nu 200.000 kurang pakai balik kolak. Nah, iya nu cepedi jeung urang jajan, Jo. Cerdas Bang Sandil. Alah, Mang Sandil gitu loh. Tapi mang, kayak orang meuli kolekna sabari meuli petasan no mang. Benjo hayang meuli petasan mang. Oh, kira bari meuli. Asik. Tapi tumben saja, Jo, hayang meuli na petasan. Biasanya sama yang meuli ciki bae. Kebae mang, meuli ciki mah peuting. Kan ayeuna mah keur puasa. Honya. Kalau saya orang berangkat lah. Tapi mang warga kebagian mau ngake kolekna. Aing meuli kolekna cuma 200.000 mah. Lah, Jo, sameunangna be. Diakalan kurang, makanya Jo, make ieu. Otak, pakai otak. Ayo, guys. Usah ge. Din, sia kunaon Din? Astagfirullah. Berobat atuh Din aya gering mah. Gering cenah. Atuh hooh, tumben-tumbenan siapa pakaian kos kieu bisi gering doang aing mah sia. Tas ya. Tapi aing keren kan tas, pakai apa pakaian tas kieu ho. Sia kunaon ge tumben amat pakai pakaian kos kieu bae. Entah nasi Des. Atuh hayang kieu be. Sekalian aing ndek ngabagi-bagikeun kolak ka warga-warga di dieu. Hooh tah. Holah, si Subek wae geus dititah meuli kolak anu loba jeung bagi-bagikeun ka warga. Keren kerak mah sia Din. Atuh jelas dong. Si hayang teu kolakna. Hayang Din, dasar mah aing teu boga kolak din buka puasa. Pas gitu mah. Tenang Des, kolak pasti sampai ka imah sia. Benernya. Bener lah, masa bohong. Asik. Semangat aing buka puasana aya kolak mah. Sia, beuh kita ka kolak Des. Beki jasa aing mah Din, lamun buka kolak asa kurang mantep buka puasana ge. Oh sih, aju sia ka aing beugin ento. Ento lah. Ento. Padahal mah aing ge sarua Des. Kos kolak cau manis. Sia mah pahitnya hideung deui.
Aing mah hidung-hidung ge jalan nama putih deh sih. Kos biskuit Oreo. Manis deh rasana. Tinggal diputer, jilat deh gitu. Ih, geus lah, aing dek balik bae ulah pohonnya kayak kolokna anterkeun ka imah aing. Oh, tapi des aing milunya ka imah sia. Ulah dek naon meureun aing keur haliwuh di mana? Ih, haliwunan meureun deh sih. Tapi sakedeung deui ge sigana mantak luluh eta hatena ka aing. Ieu deui aing mantos ngalakukeun hal kebaikan. Sabenerna mah aing berbagi kolak ge hayang keuna si Desi terkagum-kagum ka aing. Desi, memang bukan janda pirang, tapi janda herang, maunya digoyang. Capeknya mang orang banyak kuski doang ge. Ih, lemah. Tapi untungnya Jo, urang kebagian keneh kolekna. Oh, Mang. Mang. Minum petasan yuk. Ih, kayak bae Jo. Urang geus kaburitan dia bagikeun lah kolekna, geus beres ngabagikeun kolek, karep urang main petasan. Oke, Mang. Monggo supaya cepet urang bagi-bagi tugasnya. Sia kabelah ditu, aing kabelah dia. Oke? Siap. Ayo. Waalaikumsalam. Aya naon ka dia? Iya Des, Mang Didin kuari keur ngabagi-bagi kolek. Oh, geus nyaho sih aing ge. Jus sia tah nu ngabagi-bagikeunna. Ya, betul sekali. Anda berhak mendapatkan kolek dari Mang Didin. Sakieu doang tadi. Oh, kabian geus sakitu jatahna. Ongkosnya Des, aing ngabagikeun kolek lah kan nu lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, ieu si Didin dek-dekeun aya sedekah teh. Piraha ku sedekah kolok sakieu? Mana ieu jelemana? Hei, Mang. Waduh, nekes mah di imah, Mang. Ulah ti dieu. Ih, suku ngagetan bae lah. Bisa geus belanja kolak encan dorep-dorep. Tenang, Mang. Si Memet anu meulina jeung anu neuk ngabagikeun ge si Memet. Kacau sama Subek. Kos teu nyaho bae ka si Memet. Aing mah yakin duit aing mentak dibawa kabur eta kumanehna mun teu dikorupsi. Yakin 1000% aing mah. Ulah so ujon, Mang. Si Memet geus berubah kok. Manehna hayang menang pahala cenah, Mang. Mangkana manehna neuk mantuan Mang Didin bersodako supaya kabagian pahalana. Alah, masih kena teu percaya aing mah ka si Memet mah. Tuh, jalan mana tuh? Memet, duitnya mana sih yang si balajakeun can kana kolok? Enggeus, Mang. Kuari ku si Sandil jeung si Benjo nu belanjana. Sekalian kumaheuna neuk dibagi-bagikeun. Aduh, sia mah kunaon jadi pindah-pindah kieu sih? Aing nita sia Subek. Sia kalah nita deui ka si Memet. Si Memet nita si Sandil jeung si Benjo. Aing mah pusing amat deuk sodako doang ge. Selobe, Mang. Pokona kolok mah pasti sampai kata Desi jeung keluarga di dieu. Percaya ka urang. Bener sih nya? Bener Met, aya kumaon sih? Malah dioper di ka budak. aing haliwuh bek, aing poho janji jeung bare Tedi. Eta sia sotoy he. Malah mabur pan, teu jelas ya Memet. Ngau. Kamu satu, Mang. Urang neuk balik heula tuh. Neuk naon sih balik? Hayang mandi, can mandi urang ti isuk, Mang. Lah, Bek. Mandi-mandi teuin, ganteng teu jadi pandian bae ge. Medan. Atuh mah, tiba heula mandi bae. Mana mah hasilna? Nu aya kos orang Rohingya sia Subek, eueuh ganteng-gantengna. Heh, batuna, si aing deuk sodaqoh nu bener atuh. Naon maksudna teh sih? Tempo bae ku sia. Sakieu doang, Des. Atuh hooh,
Aing dibere kolak sakitu, nyampe ge moal kejar boteng aing, paling ge nyangsang lidah ti koro. Tapi Des, aing mere duitnya 1 juta Des. Kok isi kolaknya sakitu doang sih? Mana aing nyaho, geus telok bener siapa jelema mana? Ih, Des. Teh gugah antara awang be, ieu saha gitu anu korupsina. Si Subek apa si Sandil yang si Benjo? Apa si Memetnya? Tapi nasi Subek mah jamual mungkin aing mah sanajan beungeut kos begal ge serem. Aing mah yakin ka main mate nama mulia. Kasih Subek mah. Aduh, mana ieu jelema anu korupsi lah aing. Bang, geus beres tah ngabagikan kolak nak. Enggeus dong. Sarua bejo geus beres, tinggal main petasan orang mang. Mantap. Sandil, Benjo. Ya kumaha sih sia ngabagiin kolak nah? Bila aku ngabagiin kolak ke warga. Cuman sakit doang kolak nah. Malu-maluin aneh aja. Terus si Desi ge marah be ka aing. Padahal aing mere duitnya 1 juta eta kasih Subek, 1 juta. Atuh lah. Tapi Mang, jasi Memet mah mere duit ka kami ngan 200.000. 200.000. Oh, Mang. Wah, geus teu beres ieu mah. Kumaha si Memet tangan ayo. Oh bener Mang, menik tangan kurang. Gede tinta si Memet korupsina. Kalau saya tangan cengeng makar tangan ayo. Ayo. Memet. Haram jadas ya, ha? Naon mang? Aya naon. Deuleu ku si eta kolak, ha? Pira aku budak balanja kolak jeung bagi-bagiin ka warga, porsina ngeun sakitu, ha? Deal, Jo, lu bener bae sia. Piraku mere kolak ka warga seki ewang lu bener bae. Kan aing sebarut sia 300.000. Hah? 300.000? Benjo, Sandil, nu mana du bener sih sebenarnya, ha? Cenah saya tadi ngakuna dibere ku si Memet ngeun 200.000, ha? 300 mang. 300. Sebenarnya mah 300, Mang. Ih, saria ge korupsi horenganan. Aing. Geus mana saya sana dia kan? Iya mang. Sakieu doang. Oh, dipakai meuli petasan puguku Benjo. Parah emang sariana. Ruas ya ge Memet. Kunaon saya mere 300.000 ka barudak, ha? Padahal aing mere ka Subek nage 1 juta. 1 juta. Atuh lah. Mang, jas Subek mah cuma mere 5.000 doang ka urang. Eta sia, nu bener Memet. Oh, sumpah be. Teh ku gantarawang be, ku teh si Subek. Kalem-kalem tapi ternyata mafia si Subek gitu-gitu ge. Hah, aing. Benjo tidak nyangka mang, ternyata Kasobek sana kali itunya Mang Didin. Bacot. Geus Met, mana saya sana dia? Saya akan diberi duit 500.000 ku si Subek. Berarti saya sana 200.000 deui. Iya kan? Ingat bae he. Ingat lah, karena duit mah. Lihat kan saya sana mana? Yo, Tah gitu. Tinggal si rintik ya, kurang tangan ayo. Hongus Bang, kurang tangan si Rintik. Ngalunjak lah si Rintik. Cicing-cicing ngabol ucing orek. Hongus ayo. Urang buktikan, saha coba anu korupsi, ha? Si Memet apa si Rintik ya, ha? Aing bisnis sia doang minta si Rintik. Ngus ayo, tangan. Yuk, Di mana tadi si Rintik nah? jangan beh. Wah, aduh. Jadi be, ieu mah aing beli baju lebaran. Kajentuin duit hasil menang korupsi ge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jauh benar 1 juta. Kira ini mah bohong gitu. Coba yuk lamun duit aing kabeh. Geus kabeuli meureun aing baju lebaran. Kabeuli moal aing nya tahun ieu baju lebaran. Ieu bae ku aing cokot saparo. Moal kanyahoan meureun ku Mang Didin ge. Asal mah kabeuli be kolek. Jaloba ieu duit sakieu mah. Oh bener. Cokot lah ku aing. Gope mah 1, 2, 3, 4, 5. Lebaran jadi. Tuh,eureub-eureubna tuh. Tuh kan nyekel duit. Oh, ja. Geus saya tangkeun, balakeun kurang ka neraka. Heula dak, urang intip heula coba, ha, baganeng. Tinggal OTW ke Tanah Abang. Shopping.
Menang ige 2 setel sepotong mah baju. Untung aing boga babaturan baralon. Benang bek aing ditipu. Cair, cair. Woi, orop-orop. Waduh. Bek. Di mana sih ya, Bek? Keluar dong, sayang. Nyaho, atuh Bek. Coba tampakkan dirimu, Rasu Bek. Bek, wasu Bek. Mananya? Lambat ya. Sanarega, sanariala. Jadi Krishna. Ayo,